Ki Zaid keur ngarariung jol aya tamu saurang dibalik tuh mah tadi mah nu datang nu lobaan kuari mah nu lobaan anu cicing nu datangna saurang assalamualaikum nah ieu fardu kan ngajawab tah ngajawab teh fardu aya anu salam nama sunnah ngajawab nama fardu udah tadi fardu ain eta lamun sorangan bae lamun nu lobaan nu sorangan datang nyala uluk salam kan lobaan assalamualaikum ceki Umar teh kizaid kidinya keur caricing 10-an ta eta teh wajib kudu ngajawab hukumna fardu kifayah mun eueuh nu ngajawab saurang-urang acan tinu 10-an dora kakabehan lamun aya teh saurang cukup nu sejen mah teu kudu ngajawab ngan nu ngajawab menang ganjaran nu teu ngajawab teu meunang ganjaran sakitu da geus urang ngariung urang ngariung di hiji imah tahlilan aya meureunana 200-300an mah mun rada sugih lobaan ngariung mah mun susah herese digerokeun ge tetangga digerokeun teu darae ke sia tah heuy ieu teh tiluna udah datang RT geus pegat uratna RT susah emang harapanna berkat doang tapi teu kitu sebenarnya mah kumaha nu susahna nu susah tapi rajin bermasyarakat nu susah rajin di ka masjid nu susah rajin pengajian malah mah lobaan nu karunya urang tahlil ka jelema susah tapi nya mah rajin jasa masya geus ulah hayang berkat ulah hayang naon geus aya urang tahlil we tuh nu susah leuwih hebat sebenarnya dibandingkeun nu sugih pelit sia kunaon nyileuk ka dia biasa bae ai kunaon refleks amat sih nah ieu fardu kifayah urang ngariung di imah 50 100 200 jol jelema datang assalamualaikum urang mah kadang-kadang kan ngajawab waalaikumsalam kabehan masalah marena ngajaran tah kabehan tapi ku saurang ge waalaikum salam nu sejen teh doraka tah eta aturan ngajawab salam timbul pertanyaan kumaha lamun suluk salamna bocah cilik iya bocah mah cilik ge mun konon sirama orang anak bocah ini cilik bocah cilik ya budak letik bang sudah di bawah balik umur 10 9 tahun nyana geus pinter lantaran guari mah dipagahan di TK guari mah TK teh masyaallah ka manasik haji dipagahkeun ka orok muncan waktuna pada di agama Islam mah belajar teh mana nu dibutuhkeun urang dek kawin belajar ilmu nikah urang dek dagang belajar ilmu muamalah perdagangan urang dek jadi pemerintah belajar ilmu kepemerintahan nah aya budak leutik pan angel kene ka Mekah dipagaha dibawa ka ditu ka pondok gede ditoap-toapkeun disai-sai masyaallah kumaha cenah teh kiai wallahu a'lam bagus apa teu wallahu a'lam bagus baik niatna bener apa teu guruna lumayan tumpakeun kana beus saurang-saurangna eta tah permaksudana kos katitu malulu permaksudana tah eta ubat ka kaler ka kidul ge geus ka bararaca waduh kok di DPR bae studi banding podol zero studi banding naon ya eueuh pibuktina na Tangerang studi banding ka Cianjur untuk mengembangbiakan domba Cianjur datang ka saiki ya ora ono biaya mah pirai ku we deui mangkonon ge
kronjo manjing ge. Aduh. Kebel tahun gara-garana Jawa kos gitu mah kebel-kebel ka Sunda deui. Tah. Ku ari mah urug salam lah budak. Budak makan budak sepirage. Budak umur 8, 9, 10 tahun encan taklif. Nah, nyana urug salam. Assalamualaikum. Ngariung nyana geus saroja yang berkat beureun. Ieu mah pada urang nabe ulah kada yang kubu Muhammadiyah ieu mah pada urang nabe. Anu hayang nu henteu atuh henteu ngan nu henteu ka poe hayang. Assalamualaikum. Salam budak. Waalaikumsalam ceng. Didedeukna ceng didedeuk ceng kita. Eta ngajawab salam budak fardu kifayah. Fardu kifayah. Ulah sambarangan sanajan budak asal mumayyiz. Mumayyiz teh dahar bisa sorangan mandi sorangan ngisang sorangan. Nah eta ngaranna geus pinter. Timbul deui masalah bagaimana kalau yang salamnya cewek. Nah iya mantep ya. Timbul berbagai permasalahan pernah gitulah pikir. Nah lamun awewe tafsil lamun awewe na kolot geus teu pikahayang tarolah geus eueuh pasiran lah ucayan gitu. Tah eta mah teu dadaon dijawab. Teu dadaon ini kos gitu mah. Tapi lamun budak ngora anu masih kene ngejepret. Nah. Ieu mah wayahna mun bangsa bakal timbul fitnaheun ulah dijawab tabat. Sebab bakal nimbulkeun fitnah. Tapi lamun teu bakal nimbulkeun fitnah mah masalah dijawab. Jadi urusan kos kitu mah urusanana kan patali jeung sora awewe teh ya. Eta teh dipermasalahkeun antara aurat jeung lain aurat. Awewe teh sorana bage sorana tah. Cik sakaul Imam Syafi'i mah aurat, tapi cik mazhab Hanafi mah henteu. Dan mentak urang guari make qori'ah. Eta teh jadi masalah sebenarnya. Sora teh itu jadi jon gitu gara ada aurat apalagi urang ngadengekeun sora. Eta kan jadi doraka. Komo nu ceramahna awewe didengekeun ku ku lalaki. Kiai lalaki mah blon tah. Dicekul mah lalaki anu sok ngadengekeun ceramah awewe mah lalaki blon tah. Atuh misalnya aya anu ceramah awewe aju lalaki ngadengekeun balikna blon tah simana sia. Atuh ngadengekeun awewe ku lalaki awewe baris awewe bae. Dipermasalahkeunlah ngan tetap akhir ujung-ujung nama tergantung kumaha soran. Lamun sora awewe eta menari sehingga orang jadi menghayal bu teu budak sorana bagus amat mana teuing meureun belayanana. Pan aya awewe teh sora geulis tapi sorana arep endi sira. Wah iki mah saking mauk ge. Urang teh lamun deuleu awewe geus lo mantep lah. Urang ditanya, eta mah nyana nanya, "Arep di maju bedi?" Weh, genderuwo teh naon ieu? Maksudnya teu menarik teh awewe. Pan awewe mah lembut biasana. Bade ka mana Mang Fendi? Kan geunaheun kana hatena. Neng bade ka mana Neng? Bade ka ditu. Dijajabkeun atuh kumaha Bang? Ih, culamitan. Kolot-kolot. Pak Haji mah tidak tahu diri. Akhirnya suara nanti awewe kos gitu. Balain kan atau urang hajuret sakitu geulisna ge ngadenge suara teh ngadenge suara. Harapan geus. Geus harapan geus beungeut teh hayang urang teh hayang geus embung SMS-na ge nu taterina aya soret. Sapareuman lah. Nah, ieu ge sarua kan ngadenge suara awewe. Kemudian nyeunaheun
komo lagu mah aya gitu mengarah karena urusan kepribadian cinta dan lain sebagainya